Kamarana ieu nya. Geus burit eueuh jalma biasana mah geus karumpul jam sakit teh. Oh si ucup-ucup acan. Aing. Sal. Cager Sal. Cager mah. Macer naon euy? Oh batur. Oh pesan batur kamarana nya. Ih, teuing si ucup ka mana sugan? Teuing atuh. Memang tereka ieu mang ade. Kumaha dek naon? Kan gering atuh apa? Gering. Gering. Atuh iraha. Geus tilu poe gering. Gering naon? Burut. Wah, Aslina nu badag egeng terus numpang-numpang acan. nah geuning kunaon eta teh? Nya teuing teu apal tah. Mamang gerek ngalongok ayeuna teh bisi maneh sakalian arek teu mamang ngalongok. Ah. Keweuh mana jeung bapak? Bapak, heeh. Bisi ya mah sakalian bisi erek mi HP ning. Di HP. Mi HP lah biasa bisi jeung berobat ning mamang ge erek ayeuna. Heeh, atuh mi HP we wing mah nya. Heeh, atuh da mamang ayeuna rek ka ditu, kamu adena. Ya wing mah nitip we nya. Nitip wae mah ka ditu mana? Bejakeun we ka mang adena wayahna kitu ke lamun kaboro jeung si bapak. Oh, heeh atuh. Heeh. Karunya euy. Marurung wae. Nah teu kurang karu kitu nya. Teu hafal. Pan kamari ge cager keneh wae ka dieu ge ulin. Eta teh baheula ge pernah kitu. Oh, Karugrag murana teh teh. Teu deui da ih. Badag egeng teh bisa numpang-numpang acan. Atuh mamang ge kini calanya. Heeh. Si burit mana nya, jang nya. Heeh mah. Heeh. Bejakeun we nya. Heeh. Ih, aing power teu kurang karu kitu, Mang Kipli. Hai. Gocap pertama di tangan. Mah we usaha malah. Ding. Hah? Nah kenaon maneh? Ah, biasa we kieu ngahulangan. Ya, maneh can ngalongok Mang Ade. Ah, kunaon? Tapi aku teu apal. Henteu. Burut sia mah. Ulah, waduh. Aslina geus 3 poe burut marurung wae. Egeng sia kehet. Teu percaya. Aslina si pasal ge bieu ka urang disamper kurang teh aya perlu heula cenah ka lagi nitip ka urang 50 cenah jeung berobat cenah. Bisi ieu mah maneh pada sebagai training babaturan euy. Bisi mana erek nambahan itunya ka Mang Ade itu jeung berobat. Tah sabaraha wae tah jeung berobat karunya ning kita kan sesama teman harus saling membantu. Heeh. Tah atuh nitip we nya. Heeh, hak bae. Kaboro lah. Namanya ka mana gitu, Ding? Tah aya perlu. Perlu. Heeh. Oh, Tah tuh. ieu mah nitip we Oh, tah kaboro. lah dari masalah aya nominal sabaraha wae nu penting mana ikhlas ieu ikhlas ieu. Ikhlas. Aing nyerek karunya nya. Heeh, siap. Din nuhun nya Ding nya. Bejakeun we wayahna teu kaboro gitu. Oh, siap. Siap. 50.000 kedua. Mana paten? Sudah paten ini. Aduh, anjing. Aduh, cuacana kieu ting itu di tengah renah. Yang mulai obat ke sisa lah. Cuma para dahang itu bibir teh yang udut di teh tadi udut ah. Sal. Kumaha Mang? Meuli obat batuk sal euy aduh nyeri ieu ti koro. Jeung meuli rokok tah Samsu. Oh, oke lah Mang. Nggih. Nah, hapan cenah Mang Ade teh gering. Oh, sal gering ieu teh batuk euy geus 2 poe gara teu ti koro geringan. Batuk Mang. Oh, batuk geus 2 poe ieu teh aduh teu cager-cager euy gatel ti koro. Nah, kapan cenah cek Mang Nur burut? Tuh bisa lempang-lempang acan. Burut. Cek sama nih salah nyebut kena yang burut. Cek Mang Nur, Mang. Malahan mau orang diajak ngalongok, ngan orang nitip we lah, cek teh. Cek Mang Nur. Sorangan nitip naon deui? Nitip duit gocap, Mang. Da urang karunya tuh. Goblok ting Mang Nurnya. Nipu ka aing. Bener Mang Nur ngomong kitu ka urang sa? Bener. Anjing ieu mah teu ulah dianggap heureuy kieu carana mah. Eta berarti geus ngetakeun ngengera ka aing. Jeban maneh mere duit deui nya. Mere da nyebut kana burut lagi gede pisan cenah kota Anjing ieu masih. Ka mana ayeuna si Ferguson ayeuna? Teu nyaho ka handap. Wah aing di paranan anjing kieu carana mah.
Mang Ade, rokok can dibayar. Aing geus ditipu ku Mang Nur gocap. Ayeuna eta rokok deui Mang Ade teu dibayar. Apes. Anjing Mang Nur naon dirasa ku aing, awas ku aing lamun panggih geus ngeleg ka aing kieu carana mah. Kieu carana mah ulah dianggap heureuy si Ferguson geus bermain-main Mang Ade, kadia heula kadia. Naon deui sia? Naon? Kadia. Naon atuh? Lain aing Mang Ade teh gering. Geuring naon? Burut, Cek saha sia nyebutkeun aing burut? ceuk angin Nur, Nu balik ya. demi Allah. Aduh, eta geus 2 jam berarti. Ka mana aing Mang Nurna? Dia teh heula ka dieu ngajak ngalongok cenah Mang Ade burut. Terus mana dibere duit dipenta duit teh? Lah urang mah nitip we 50. Aduh, si kehet geus 2 jam ieu katipu. Saha deui? Apaan sarua si Salgen tadi ngomong ka aing tadi geus balanja ti warungna ngomong kitu. Mang Nur ngomong kena cenah aing burut. Minta duit 50.000 dikasih Salgenan. Mana berarti teh ka penta deui 50.000. Heeh, aing nitip. Aduh, anjing dia mah ulah dianggap heureuy ke carana mah. Aing ge katipu atunya. Aing kitu mah. Aing Nur. sampeurkeun ku aing ke carana mah. Sialalalalalalala, duit menang tinggal santai. Santai lah, naon deui duit geus menang. Nyantai dulu ah. Kemana siapa Ferguson? Hah? Kemana? Sok, kemana? Kemana? Hah? Oh, kemana? Ulah pelengap-pelengek gitu. Sok, ka dieu. Ka dieu. Yang kieu. Sok. Dieu. Dieu. Tolong nyanyikan lagu untuk aku. Gak ada nyanyi-nyanyi untuk hari ini. Nah ya. Saenya. Nah, saya naon? Ngomong ka unggal jalma, ngomongkeun aing, ngomongkeun naon? Hah? Teu ngomong kena naon urang mah dah. Tong bohong. Urang mah tita tadi ge di Tong dia. bohong. Tita tadi ge di dia keur gigitaran. Ngomong naon tadi ka unggal jalma? Tita tadi ge urang mah di dia. Ngomong naon tadi ka unggal jalma? Ngomong naon tadi ka si Isal jeung ka si Baharudin? Ngomong naon aing tita tadi ge di dia. Bohong. Aslina serius, cius. Daek burut. Najis. Daek burut. Najis. Tadi ngomong-ngomongkeun aing ka si Isal nyebutkeun aing burut terus Mang Nur minta duit 50 ribuan ka si Isal jeung ka si Baharudin. Naon maksudna ek nyebutkeun ngalongok ka urang, heuh? Lah, Aing dijual kitu kieu ku Mang Nur. Aing teu narima. fitnah eta mah urang mah tita tadi ge di dia. Sok aku mah, heuh? Ngomong naon tadi ka si Isal? Teu ngomong naon. Bohong. Mangadena juga urang lareuwas ya. Ngomongkeun aing burut ka unggal jalma. Aing era. Sangeunana ngajual aing minta duit tadi tuh ka dia ngomongkeun aing burut. Maksudna naon? Ngaku mah. Ngaku mah, hah? Teu apal, teu apal. Ngaku mah. Ngaku mah. Hah? Dat kumaha? Atuh Naon maksudna eta, hah? pan aing teu boga duit. Teu boga duit ge lain kitu carana tuh. Ngomong-ngomongkeun aing nyebutkeun burut cenah nyarek di obatan. Aing era ka unggal jalma. Maaf atuh maaf. Heuk menang sabaraha duitna? Menang 100. Sae. Menang duit 100.000 ngajual ngaran batur. Boga duit udah. Tapi lain gitu carana tuh. Nginjem ka ancok teu dibere, ka adi teu dibere. Lain gitu carana. Naon maksudna ayeuna ngajual-jual urang ayeuna? Nyebutkeun aing burut kitu kieu, maksudna naon eta? Heh? Sampai aing menang duit. Heuk duitna ya di mana ayeuna aya keneh? Aya. Ya aing teh hayang nyawa pokona mah. Ieu geus mencemarkan nama baik urang. Lamun kieu carana ku aing di jalur hukumkeun kieu carana. Ulah atuh penting urang teh pan babaturan, piraku kana hukum-hukum urang ge duit 100. Ya nyalah. Tong boboro duit 100.000, duit 50.000 genan ai jalmana teu narima mah bisa diperkarakeun hukum. Pan mangade teh kumaha ieu lah. Kumaha-kumaha naonna? Harga diri martabat aing hancur ayeuna seketika.
Pan emang ada mah kamari nama reca minggu burut. Burut naon? Cenah, bade teh cek mamang mang ade cenah si ade cenah burut. Saha nu ngomong burutna? Mamang mang ade mang Herman cenah burut cenah. Aing mah teu hayang nyaho, aing mah minta ganti rugi. Soalna ngaran aing geus hancur ieu di barudak. Ganti rugi naon ieu mah kasih paisalkeun dewe, jeung kasih odingkeun da. Teu bisa kitu. Teu bisa kitu. Kumaha hayangna kumaha? Aku sing ngarti we atuh. Hah? Maksudna Oh sing ngarti we atuh. ganti rugi. Jaban aing teh geus di era-era. Ya tuh. Naon 10.000 ieu? Eta ganti rugi eta. Iya moal bisa ngobati rasa sakit hati ai kieu carana mah. Ieu kieu kieu carana mah kudu bere jalur hukum we lah ai kieu carana mah. Ulah. Ya tuh ya. Tah nu eta tuh. Tah, lamun kitu mah bisa meureun ngobati rasa nyeri hati aing teh. Pet. Tah 10.000 na deui. Atuh aing Kitu meureun mah. tinggal 50 mah ada 60. Urang kan geus di era-era. Urang geus di era-era. Otomatis jalma teh geus nyangka teh nu bener ka urang teh. Burut. Heeh. Geus ayeuna mah ulah nguruskeun we burut. Geus ku aing dihampura ayeuna mah. Heeh atuh. Sok nyanyi we ayeuna mah. Berarti aing duit aman 50 bae. Kan ambe adil. Heeh Nya mah aing di era-era deui. Heeh. Ai kieu mah kan ai geus puguh kieu mah pan meureun Ngeunah pain garenya. Oh, pain ai keur kieu mah. Sok ayeuna mah pangnyanyikan we aing hayang dihibur pokona mah ayeuna.